Nah, jadi gitu anak-anak, mun aya nu batal puasana bejakeun ka Pak Ustadnya. Sok sadaqallah. Ah, Ustad lihat Ustad si Asep molor. Astagfirullahaladzim si Asep molor. Asep. Mane mah batul beres ngaji, mane kalau ka molornya. Ulang, pamali. Lupa, udah bakat setan teh. Sok sadaqallah. Sadaqallahul si Asep batal bejakeun si Asep kowe ngapa Ustad. Mana batal urang manteunya. Hari itu batal nginum sirup. Mana haus urang malin batal we ya. Hari mana tadi tengah dengikeun nya subuh cek Pak Ustad. Mana mas hare ketang? Lagi puasa jangan hareureuy saria teh pamali. Aya naon itu? Tuh Pak Ustad lihat Pak Ustad si Asep nginum sirup. Ari mane teh puasanya Asep. Haus ungkul teu batal da Pak. Sarua kene ari mane sih teh. Dengekeun Bapak. Puasa itu menahan hawa nafsu, lapar jeung haus. Selama naon we ek minuman, ek kadaangan, ek sukro, mun geus asup kana genggerong, nya batal atuh puasa hari mana teh. Ustad lihat Ustad puasa tapi bobogohan. Astagfirullahaladzim. Batu mana batu?